Pondok Midas. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para wargi sadaya nukusin kuring dipihormat kurang lajeng baik karena hancana hadis kada 85 barasnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Sareng hadis katampi ti Aisyah, mudah-mudahan Allah ngariduan ka anjeunna. Qalat anjeunna parantos nyarios inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salarasna nabi sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna parantos sasauran man sahawai jalma atal ghaito anu manehna ngadatangan tempat micin tanapi WC. Man sahawai jalma atau ghaito nu ngadatangan WC fal yastatir, maka manehna kudu nutup diri tanapi nyumputkeun diri. Rawahu tos ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa anha sareng hadis katampi ti Aisyah dilajeng kana nu 8 genep nih. Radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, salarasna nabi sallallahu alaihi wasallam kana kayan anjeunna idza kharaja, di mana anjeunna keluar minal ghaiti ti WC qala anjeunna ngaoskeun gufronaka, kalimat gufronaka hartosna abdi nyuhunkeun ampunan ka anjeun. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis al-khamsatu 5 imam hadis wa sahhahahu sareng parantos nganilai sahih kana ieu hadis Abu Hatimin, Imam Abu Hatim wal hakimu sareng Imam al-Hakim. Wa an Aisyah sareng hadis katampi ti Aisyah radhiyallahu anha qalat anjeunna parantos nyarios innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, salarasna nabi sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna parantos sasauran man sahawai jalma ata nu manehna ngadatangan al-ghaito WC fal yastatir, maka manehna kudu nutup diri. Rawahu tos ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud.
Wa anha sareng hadis ti Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam salalesna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kayan anjeuna idza kharaja di mana anjeuna keluar minal ghaiti ti WC qala anjeuna ngaoskeun gufronaka kalimat gufronaka. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis al khamsatu 5 imam hadis wa sahahahu sareng parantos nganggap sahih kana ieu hadis Abu Hatimin Imam Abu Hatim wal Hakimu sareng Imam Al Hakim. Para wargi sadaya anu kusim kuring dipihormat, kalimat man atal ghaito biasa dihartosan oge saha wae jalma nu bade kahampangan kabeuratan tah kitu nya. Wihandai terjemahna tiasa saha jalma anu ngadatangan tempat miceun WC atanapi saha jalma anu bade kahampangan kabeuratan. Hadisna pondok rupina teu dijelaskeun ge kahartos ieu mah nya. Katambi dina hadis anu sateu acana ieu teh tos didugikeun oge ngeunaan nalika kahampangan kabeuratan teh kedah tertutup nya ulah katinggal ku sanes. Jadi hadis ieu penguat kana hadis anu sateu acana. Hadis nu mana nu sateu acana teh hadis ka-78 disaha ti Mughirah bin Syu'bah. Teu kedah diaoskeun deui kusim kuringnya. Nu penting ieu tos dilungikeun. Lajeng kana kesimpulan hadis para wargi sadaya. Upami ninggal kana teks hadis nu tadi berarti ieu teh al amru bil istitar hala qadail hajah. Disimpulkeun tina eta hadis teh bahwa jalmi diperintah kanggo istitar nutup diri
nyumputkeun diri nalika buang hajat. Eta teh bade ghaitun au baulun, bade kabeuratan atanapi kahampangan. Kesimpulan anu kadua, wujubul istitar. Ieu mah hukumna wajib. Jadi upami dinu kesimpulan kahiji perintah nutup diri, anu kadua nama kana hukum itunya kusababeusina parentah berarti ieu teh hukumna wajib. Wajib nutup diri. Upami nutup diri nalika kaberatan wajib berarti sawihna upami kasful aurah fi hadhil hal, terbuka aurat katinggal kudu sanes nalika kahampangan kaberatan ieu teh haram hukumna. Tunya. Eta nu kadua, nu katiluna amma satru baqiyatil jismi asna'a qada'il hajah an andorin nas. Kumaha lamun misalna nu katutupna teh sabagian wajah mah katinggal kudu sanes. Baheula mah pacilingan nya luhureun balong gitu. Kenging teh dawarata mah teu katingali beungeut we euleugeuh gitu. Kenging teh ieu teh fa innahu minal adab al karimah wal akhlaqil fadilah. Tetap cenah urang kedah merhatoskeun adab, merhatoskeun akhlak. Fala yanbagi ayyak di hajatahu amaman nas, teu kenging urang sadayana kahampangan kaberatan katinggal ku jalmi-jalmi. Walau lam yarau auratahu sanaos orat mama teu katinggal tanya. Dina hadis Mughirah anu tipayun hadis 78 disebatkeun Nabi teh upami bade kahampangan kaberatan pantolako, anjeunna ngaleosnya nebihan jalmi-jalmi. Tujuanna naon ieu teh supados teu katinggal ku nu sanes. Boh oratna tanapi anu sanesna. Eta kesimpulan tina hadis anu kahiji. Salajengna hadis nu kadua masih di bojo Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Ieu mah kaitan sinarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami anjeunna kaluar ti ghaid ti WC anjeunna sok ngaoskeun gufronaka. Hadisna diriwayatkeun ku 5 imam hadis. Para wargi sadaya, urang tinggal kesimpulanana ngarah engal. Kesimpulanna kieu Bu. Nu kahiji istihbabu qauli gufronaka. Berarti dianjurkeun nalika kaluar ti WC teh ngaoskeun gufronaka. Naon tadi hartosna? Abdi nyuhunkeun pangampura ka anjeun. Berarti gufronaka teh istighfar. Nya. Gufronaka teh istighfar. Insyaallah ke simkuring hoyong ngadugikeun kaitan sareng istighfar nya. Urang hubungkeun sareng ieu hadis. Teras para wargi sadaya, saur ulama kieu ari kalimat gufronaka teh
ieu teh kalimat anu secara lengkap nama aya kalimat as'aluka gitu. Jadi dina kajian ilmu bahasa mah kieu aya lafad anu mahdhuf dina kalimat gufronaka teh aya lafad anu dipicen anu dileungitkeun naon lafadna kalimat as'aluka gitu nya. Jadi gufronaka teh sami sareng naon as'aluka gufronaka kitu nya. As'aluka abdi nyuhunkeun ka salira ya Allah naon nu disuhunkeunana gufronaka ampunan ti anjeun. Eta para wargi sadayana berarti eta bagian tina sunnah ya, bagian tina sunnah. Keur mah sunnah katambah teu kudu ngapalkeun ieu. Ditakdirkeun ayeuna para ibu para bapak can apal doa ieu teu kudu ngapalkeun nya. Gufronaka. Ieu mah bari ngaleos ge apal punya. Terus berarti hartosna gufronaka teh as'aluka gufronaka minadz-dzunub wal auzar. Sami sareng kieu secara lengkapna abdi nyuhunkeun ka anjeun ampunan tina pirang-pirang dosa. Tina pirang-pirang kalepatan. Sing ieu teh aya teu munasabahna. Munasabah teh korelasi antawis bacaan gufronaka sareng kaluar ti WC gitu. Aya teu munasabahna hubunganana cek sepintas mah teu aya nya teu aya teh saur urang ai saur para ulama mah nya anu keilmuanana langkung ti urang tur tiasa ngaistimbat tina hiji perkara nu urang teu kaharti gitu. Nah, saur ulama kieu pengarang kitab Taudihul Ahkam nya. Korelasina ieu dua sinarang kaluar ti WC annal insana lamma khaffa jismuhu ba'da qada'il hajah wartaha minal adza al-madi alladzi kana yusakiluhu pedah gitu aritos kaburatan teh jalmi bakal jadi hampang naonna jasadna nya. Jadi kaburatan teh ngaluarkeun kokotor jasad nu sifatna almadi materi nya gitu. Upami ieu kokotor teu bisa kaluar maneg dina patuangan tangtos janten panyawatnya gitu. Beres kaburatan ngemplong patuangan teh hampang awak teh kitu nya ieu kokotor teh geus kaluar. Tah kaitan sinarang ngaoskeun gufronaka kumaha? Tah ku gufronaka mah nyuhunkeun ampunan supados kokotor dosa dihampura gitu ya. Jadi kahampangan mah kaburatan mah ku ngaluarkeun kokotor ieu teh berarti ngahampangkeun jasmani urang tina kokotor gitu nya. Upamiku ngaoskeun istighfar gufronaka ieu teh keur naon ngahampangkeun rohani urang tina naon tina dosa jeung kasalahan. Eta korelasi teh. Para wargi sadayana upami jalmi teu acan micen karaosnya patuangan teh kembung teu raosnya. Ari teu acan istighfar sok kumaha karaosna? Be ajahnya teu acan istighfar mah gitu. Padahal secara panginten teu katingal kurang bahkan teu karasa teu diistighfaran teh ieu dosa teh kan membengkak terus tambahan gitu.
Matak begitu keluar TWSD gufronaka sami sareng kieu ya Allah sajabi ti kokotor jasad abdi anu dikumaha anu dikaluarkeun hapunten oge kaluarkeun oge dosa-dosa abdi sami sareng kieu. Jadi ngarah saimbang. Eta para wargi sadayana. Teras kesimpulan anu salajengna nadhiru hada aya mah perbandinganana ya, perbandinganana dibandingkeun sareng naon Bu? Sareng zikir saatos wudu. Nah, zikir saatos wudu. Kumaha zikirna teh Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus dina riwayat Imam Muslim ya tambihan kumaha? Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Hartosna Allahumma ya Allah ij'alni minat tawwabin. Jantankeun abdi kalebat jami-jami anu tobat waj'alni minal mutatahhirin kaasup jami-jami anu ngabersihkeun kana diri. Wudu para wargi sadayana ngabersihkeun naon ieu teh? Ngabersihkeun anggota wudu nya tina naon? Tangtosna tina kokotor-kokotor nu aya dina anggota wudu. Tah saatos wudu ngaduan nu tadi. Itunya nyuhunkeun urang jantan jalmi-jalmi anu mampu ngabersihkeun diri tina dosa jeung kasalahan. Bukan jantan saimbangnya. Wudu teh berarti bersih jasmani tina kokotor hisi itunya. Terus wudu oge bersih rohani urang tina dosa jeung kasalahan. Aya hadis ningan para wargi sadaya anu non ngajelaskeun manfaat wudu ge dina bab wudu bakal kabahasnya. Nah ieu mah sepintas teh lah janten nah beut aya syariat wudu. Dina hadis disebutkeun kieu upami jalmi wudu ngawasuh anggota wudu maka tina anggota wudu eta teh ragragan dosa anu ieu dosa teh tangtosna aya dina anggota wudu. Mangga we perhatoskeun ku urang anggota wudu teh anu kurang sok diwasuh nalika wudu ya teh mangrupi anggota badan urang anu dominan dina midamel dosa sareng kasalahan. Padasnya dominan teh dina wajah aya soca. Dosa soca teh seueur pisan bahkan urang sesah ngahindarna nya. Nah dina hadis lamun jalma nalika wudu ngawasuh wajah dosa-dosana teh kalalua ragrag bareng sinarang ngeclakna cai wudu nya. Bahkan cenah ragragna tina naon tah tina hanapeun ieu naon namina teh kongkolak soca intinya. Mun ngawasuh panangan kaluar dosana tina nepikeun ka hanapeun kuku bareng sinarang ngeclakna cai. Begitu para wargi sadaya mah perbandinganana gitu ya. Terus anu salajengna para wargi sadayana berarti perintah istighfar teh ya diantawisna nalika urang sadayana lebat keluar ti WC nya. Pertarosanana dina tempat mana wae gitu atanapi kondisi kumaha wae urang sadayana didinya dianjurkeun istighfar. Dianjurkeun istighfar. Sepisan ieu teh. Namun sata acan kadinya para wargi sadaya aya hadis nibatkeun kieu. Hadisna riwayat Imam At-Tirmidzi, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbih.
Sabenerna jalma mukmin tangtosna urang sadayanya iza adnaba upami berbuat dosa. Ieu teh aya dampak, naon dampakna? Kanat nuqtatun saudau fi qalbihi. Ku ngalakukeun dosa teh jadi sabab aya titik hideung dina maneh. Gitu. Sakali ngalakukeun dosa satitik, dua kali dua titik, ribuan kali dosa ribuan titik. Lamun ribuan titik mah geus teu katingali titikna teh nya. Ngageblek we hideung gitu. Ngageblek hideung ieu dosa dina hate gitu ya. Dina hadis nu salajengna disebutkeun ge fa in taba wastaghfara mun manehna tobat wastaghfara sareng istighfar kitu nya. Mun manehna tobat jeung istighfar nyuhunkeun ampunan suqila qalbuhu tangtos hatena teh dibersihkeun. Sakali istighfar satitik dipupus, dua kali dua titik, tilu kali tilu titik. Langkung seueur istighfar bakal seueur titik nu dihapus tina hate. Engge teh hatena bersih deui kitu sedia kala. Hati-hati ya teh titik dosa teh dina Al-Qur'an mah disebut ron. Sapertos dina surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Allah teh cenah bakal nutup hate jalma-jalma ku sabab gawe dosana. Artina hatena ditutup ku naon? Ku titik-titik hideung tadi alatan dosa. Gitu para wargi sadayana. Tacan dampak negatif dosa teh sanesa kadar jadi titik hideungnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mah duikeun ngadamel ngarang kitab namina teh Ad-Dawa. Ad-Dawa teh eusina ngajelaskeun tentang dampak-dampak dosa. Pelaku dosa naon we dampakna disebatkeun dina eta kitab. Itunya contoh aalitan naon cenah nu nyababkeun iblis dilaknat ku Allah. Naon anu nyababkeun Nabi Adam dikaluarkeun ti surga, eta teh dosa. Ari dosa teh pada melan sanes tuh. Sanes. Dosa mah hasil pada melan hasil perbuatan. Nu jantan dosa teh dua hal. Nu jantan dosa teh dua hal. Ieu saur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jantan dosa teh kahiji upami tarku makmur. Tarku makmur teh aya perintah Allah nu dikantunkeun, nu teu digugu. Nomor kaduana wa fi'lu mahdzur. Ieu mah midamel anu dicarek. Ku Allah teh diwagal ulah kieu ulah kitu kadon dipidamel teh eta jantan dosa. Berarti hasil damel. Nabi Adam punten iblis heula nya. Naon sababna iblis dilaknat? Dugikeun ka saur Allah teh wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Keur maneh laknat nepi ka poe kiamat. Bab laknat terus didugikeun. Teh tarku makmur. Saur Allah ka iblis ka para malaikat kumaha? Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat iblis sok sarujud ka Adam. Malaikat mah serempak sujud illa iblis kajaba iblis. Ku sabab manehna nolak di parentah sujud wa inna alaikal la'nata keur maneh laknat hai iblis. Cing sabaraha kali iblis teu ngaguguna nalika diparentah? Sakali. Sujud teu daek sujud sakali eta langsung kenging laknat. Nah sakedahna urang ge ngarasa sieun nya sakali teu ngalakukeun parentah Allah iblis ge dilaknat. Ai urang sabaraha kali parentah Allah nu teu dilakukeun? Nah
teu kaeta nya lain dilanat deui jiga nama tuh. Kitu para wargi sadayana Nabi Adam di mana Bu nuju di surga nya nuju di surga dicarek ku Allah teh non panyarekna wala taqraba hadhihi syajarah aman anjeun duaan ulah ngadeuketan ieu tangkal nya tangkal naon Bu kuldi wae taya teh istilah huwa dia teh ternyata jebakan ti setan. Jadi sami sareng ge ka Nabi Adam teh ngapreng nya iblis teh. Sami sareng ge ditipu nya. Adam apal teh naha ieu tangkal beut buahna dicarek ku Allah ulah di dahar. Ta ieu teh cenah tangkal keabadian. Mun anjeun hayang abadi cicing di surga dahar buahna. Nah ku Allah dicarek Allah teh cenah boga rencana anjeun cicing di surga teh sementara. Maka kalau mun ngadahar buah eta cenah anjeun bakal abadi. Disebut buah keabadian. Nah, ieu teh dina Al-Qur'an surat Toha 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Setan teh ngaharewos ka Nabi Adam nya kumaha rewosna teh ya adamu hai Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi anjeun hayang dituduhkeun teh kana tangkal keabadian wa mulkil la yabla sinareng kerajaan anu moal musnah nu moal leungit kitu nya. Tah cenah lamun anjeun hayang abadi di surga dahar buah eta tangkal. Nah ayeuna Nabi Adam teh katipu kapreng ku iblis nya. Usaha bade diala buahna ternyata Allah bendu Nabi Adam teh teu beunang dicarek kitu nya. Tah ieu pelanggaranna teh turunkeun we di surga bari dina surat Toha 102 hiji mah faakala teras we duanana teh Nabi Adam jeung Hawa nuang kana eta buah pabadat lahum sawatuhuma dituang para wargi sadayana harita keneh tembong oratna. Nah maksudna angwan nu dianggo ku anjeunna duaan teh caroplokan kitu nya. Nana kenaon ieu teh Allah teu ridho nya. Allah teh bendu pedah Nabi Adam tos ngalanggar panyarek ti Allah. Jadi ieu teh dua contoh iblis dilaknat ku sabab teu ngagugu diparentah, Nabi Adam ku Allah diusir ti surga ka dunia bari demut di benduan akibatna ieu teh teu ngagugu nalika dicarek. Mata sumber dosa mah eta dua. Parentah teu dilakukeun, panyarek justru dipigawe gitu. Eta dosa. Terus para wargi sadayana dina surat Ali Imran 135 walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Hartosna kieu jalma-jalma mun ngalakukeun fahisyah dosa-dosa ageung atanapi ngadolim kana dirina maranehna gancang eling terus istighfar maka ieu ayat Ali Imran 135 ngajarkeun ka urang ngaoskeun istighfar teh saatos milampah dosa jeung kasalahan kitu nya saatos milampah dosa jeung kasalahan. Di mah aya kalimat fahisyah. Terus kaduana dolamu anfusahum. Berarti aya beda antawis fahisyah sinareng dolamu anfusahum. Dengan para ibu para bapak sadayana sering ngadangu aya kalimat naon fahsya. Inna sholata tanha anil fahsya. Ta fahsya teh jamakna plural. Tina kalimat fahisyah mufradna fahisyah jamakna fahsya.
lamun jalma ngalakukeun fahsya ngadolim dirina sorangan itunya gancang dikir terus istighfar. Itu upami ninggal ayat 1 acana mah ieu teh nuju ngajelaskeun ciri-ciri jalmi nu takwa. Dina ayat 133 surah Allah teh wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kudu gagancangan muru kana naon ampunan Allah jeung surga anu legana jiga lega langit jeung bumi dihijikeun disadiakeun keur jalma anu takwa. Nu kumaha jalma nu takwa teh nu infak dina waktos lapang jeung sulit, nu kaduana nahan amarah, nu katiluna naon ibu afina aninnas nya gede hampura kana kasalahan manusia kitu nya. Tah nu salajengna dina ayat 135 nu takwa teh mun maranehna milampah fahisyah atana pikazoliman magancang manehna eling tur istighfar. Non fahisyah teh non fahsya teh dina Al-Qur'an rata-rata fahisyah jeung fahsya teh diantawisna teh perjinahan homoseksual disebatna fahsya. Mungkin nu sanesna seueurnya. Terus para wargi sadayana nu kadua dina surat An-Nasr. Surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Di mana geus datang pitulung Allah jeung al-fathu kamerdekaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Katingali jalma-jalma teh abring-abringan arasup Islam. Fasabbih bihamdi rabbika. Sok anjeun Muhammad nyucikeun Allah, muji ka Allah, wastagfirhu sinarang istighfar. Ya teh nuju nyarioskeun naon? Keberhasilan Nabi Muhammad dina dakwah kitunya anjeunna saatos hijrah ka Makkah tiasa hijrah ti Makkah ka Madinah salami 10 tahun di Madinah nyusun kekuatan umat Islam ngagaduhan kekuatan anu luar biasa bisa balik di kota Makkah. Bari puihna di ka kota Makkah teh tiasa ngawasa kota Makkah. Jama-jama kafir, jama-jama musyrik nyenglet sadayana gimir umat Islam. Ya, berarti itu keberhasilan. Ya, keberhasilan. Tapi saatosna dipiwarang naon? Istighfar. Nah, berarti anjuran istighfar teh nalika urang ngalaman keberhasilan. Intinya tangtosna dina hal naon wae ieu teh ngaistighfar naon bilihnya urang teh aya semacam naon atuh istilahna teh nya umaku ieu keberhasilan teh ladang kerja keras urang nepikeun ka poho peran Allah Subhanahu wa taala gitu. Kade bisi jadi naon bisi jadi korun nya kumaha tah caritaan korun teh ye cenah abdi dibere harta nu loba ieu teh innama utituhu ala ilmin indi ieu teh ladang ilmu abdi da abdi mah atuh boga keleuwihan gitu boga ilmu pangaweruh gitu beda jeung batur akhirna ku ieu ilmu teh bisa ngahontal kahirupan dunia tah ieu teh tos mopohokeun Allah nya tong hilap ka Allah gitu lamun urang ngalaman keberhasilan. Mun ternyata aya umaku poho ka Allah berarti orang sudah istighfar. Terus dina hadis riwayat Imam Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istighfara salasan. Rasul teh upami rengse salat sok istighfar 3 kali. Berarti ku ya hadis kesimpulanna kumaha? Ngaos istighfar teh sarengsena salat. Kumaha istighfarna? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
kade gupronaka kan sami istighfar teh ge beres salat teh gupronaka nah bet gupronaka pan geus salat teh kudu istighfar ulah eta istighfar eta mah khusus keluar di WC tadi dia disebatkan ge Bu di mana Nabi rengse salat istighfar salasan istighfar 3 kali wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram hadis riwayat Imam Muslim sok aya nu ngetamihan tara Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam deui mun aya tamihan-tamihan eta nya sim kuring can menakan teks hadisna upami ningali hadis mah simpel Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram dina tamihan mah tabarakta wa ta'ala ita nya upami aya redaksi hadisna mah geus sawes upami teu aya mah wayahna tong dianggo gitu. Teras para wargi sadayana naha saatos salat beut dianjurkeun istighfar mungkin wae nya urang teh nuju salat malaweung tiasa wae kadinya alesanana nya jadi pas istighfar teh ku urang deamutan dosa urang keur salat teh naon ta eta mungkin wae nu kusim kuring sering didugikeun awak urang dina luhureun sajadah pikiran urang di mana pirupi nya panginten upami tukang ka kebon bisa wae ka kebon pikiranna mah gitu mun tukang ka pasar meureun di jongkok pikiranna mah mun ibu rumah tangga meureun nya kitu teh eta para wargi sadayana saur Syekh Al-Humaidi anjeunna nyebatkeun kieu layan bagi lil abi ayat takila la taatihi bal ya takida fiha an naqsa artina kieu Bu nalika urang ngalakukeun taat teh cenah ulah naonnya ayat takila merasa ieu teh ibadah urang teh sampurna bisinya ceuk urang ieu teh ibadah hade teh buat ceuk Allah mah nu meunteuna kitu nya bal ya takida an naqsa justru nalika urang ibadah teh terutama dina salat kudu ngaraos beres salat teh salat urang teh kurang salat urang teh teu sampurna komo kok lamun urang dievaluasi banyak emutan dia kasalahan urang dina salat teh naon bisa wae meureun ku ibu teh di kumaha teu miti prak-prakan salat teh disrat praktekna kieu bacaanna kieu gitu tangke teh anu salah nalika nuju salat lebah nu mana gitu cakra teh na buku teu nya ngan meureun rata-rata kasalahan urang dina naon Bu dina kahusuan nya kasalahan urang rata-rata dina kafokusan ngalaksanakeun ibadah salat gitu emut keneh doana Bu ngarah tiasa salat khusyuk atau tarang ngadua kumaha doana teh doa Nabi Ibrahim ningan Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati tanya surat naon surat Ibrahim ayat 40 Rabbi ij'alni ya Allah jantenkeun abdi muqimas shalah jalmi nu mampu ngaadegeun kana salat mampu ngalaksanakeun salat sampurna syaratna rukunna kahusuanana kitu nya bahkan aya langkungna dina ieu doa mah wa min dzurriyyati kalih turunan abdi para ibu kan sok rada kasal kumurang galihnya di tita salat hararese mun subuh hese digeuingkeun nah jampena ieu Bu Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati ya Allah mampukeun abdi ngadegkeun salat mampukeun turunan abdi ngadegkeun kana ibadah salat nu terakhir para wargi sadaya
ieu mah redaksi nanya, redaksi istighfar tiasa astagfirullah tiasa gufronaka tangtosna nu tadi nalika keluar ti WC naon deui Bu? Alhamdulillah ada wamani. Oh mohon eta mah kaitan doanya, doa saatos kabeuratannana. Eta mah doa saatos kabeuratan. Upami redaksi istighfar aya nu pondok, aya nu memang panjang. Aya sayyidul istighfar. Cing kintena ieu teh atos arapa sayyidul istighfar? Upami teu acan kedah ngaraos rugi teu acan apa sayyidul istighfar. Sabab dina hadisna upami jalmi ngaos sayyidul istighfar bari yakin kana eusina mun diaos enjing-enjing ditakdirkeun manehna maot memesonten bakal janten ahli surga. Diaos wengi ditakdirkeun wengi eta maot memeh subuh janten ahli surga. Etanya para wargi sadayana. Seur keneh lah redaksi-redaksina teu acan aya anu diwurukeun ku para nabinya, aya istighfar Nabi Adam, Nabi Yunus, ti Nabi Muhammad wae seueur kitu nya. Intina eta para wargi sadayana aosan gufronaka sarengsena urang sadayana ti WC kanggo naon ieu teh kanggo ngahampangkeun rohani urang tina beban-beban dosa jeung kasalahan saatos jasmani urang hampang ku kaluarna kokotor-kokotor tina patuangan jasmani. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mohon alhamdulillahilladzi adaqani ladzatahu wa afqiya wa eta mah hadisna dhaif. Enten nu dianggap sahihna nu tadi alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Cekap para wargi sadayana hatur nuhun kana perhatosanana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.